Aya nu nyawat ka NU mah tuh nu ieu nu tetangga lah di ditu di laut. Naon cenah dai di NU mah ngabalodor we ceramahna teh ngaji mah ngaji. Hareureum we eta mah geus stand up cenah. Ye aya kateranganana. Saur Junjunan alaihi salatu wassalam wal abu fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum ghildah. Kalau kau sedang menyampaikan ilmu, campurlah dengan sedikit gurauan sehingga terlihat tertawa dan senyuman agar saat menyampaikan agama tidak muncul kekakuan. Wididana teh alus, subhanallah, subhanallah. Ayah ucing teh kolong. Nya, ku ucingnya dilamot. Disangka so nice. Pan wididana teh tuluy. Beda wididan kadua sama ada subhanallah teh alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek baturan nanti udah mau karena nanti si Jayed deh itu mau baturan si Jayed cina hade wididana jero cina saya dah husunya dia aku sorangan hade nanti subhanallah nabi alhamdulillah jero cina wididana Jed orang balik dia lah jungsan si Hasan lembang teh meureun kekereketan kana palupu kaseren soalnya kadempet cedut eta wiridan pinah kanu katilu Allahu Akbar Allahu Akbar Aijek si Hasan teh Jayed maneh-maneh turutaneun salarea wiridan teh jero nya pas subhanallah mendesah pas alhamdulillah dalam sekali pas Allahu Akbar ngagerem cenah hade maneh mah manggil lain hade nyingkah di sia kadempet hembura kang dainana kapunten dan nu ngulumna dainana nah cenah mau balik teh kieu patut salahkeun dainana nu ngonangna ada bungan saya ngaji wayah kieu teh dah da bahaya mang ngaji wayah kieu mah salah-salah denge kusut kemana mah ajengan nerangkeun pikih piranan teh cek ajengan teh pardu wudono kaopat musab sirah saeutik kadenge ku aki-aki nu tunuh tuh ini ngaji ngaliwat heula pardu wudono kaopat musab sirah nu leutik beda musab sirah saeutik yang nu leutik balik TKI mah nini aki geus ngaji bieu padahal hees eta mah ai cek ajengan kumaha ini dengekun cek ajengan kadenge ku aki pardu wudono kaopat musab sirah nu leutik keur ngobrol aya adan Allahu Akbar ki geus adan heueuh urang amalkeun ilmu wer wudu keran dibuka kopiah diseredkeun timimiti niat lajeng rarai lajeng panangan nu kaopat naonnya nih eta aki pananyar ngaji nya heueuh pardu wudu nu kaopat nu safsirah nu leutik akhirna janela dibuka panakol bedug nolol tuluy digesak ku sorangan kira-kira sah teu wuduna nuwatir sini nih pan teu boga sidah leutik akhirna namut nu si aki sah teu wuduna kusut gara-gara tunuh ngaji wayah ge mah pitunuheun daripada ngacaprak dina amal mending keneh rada gelo saeutik keur ngaji aya nu nyawat ka NU mah tuh nu ieu nu tetangga lah di ditu di laut naon cenah dai di NU mah ngabalodor we ceramahna teh ngaji mah ngaji hareureum we eta mah geus stand up cenah ye aya kateranganana saur Junjunan alaihi salatu wassalam wal abu fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum ghildah. Kalau kau sedang menyampaikan ilmu, campurlah dengan sedikit gurauan sehingga terlihat tertawa dan senyuman agar saat menyampaikan agama tidak muncul kekakuan. Ieu dalil guys. Sabab lamun agama diterangkeun anak tegang, engkena jadi kaku. Haram. Tah ieu halal, itu haram, musyrik. Murtid, murtad, bid'ih, salah, kafir, bakar. Emang nah hayam pelung. Baraya, aduh, kadang-kadang kudu bunga ngaji mah. Hidup ini indah guys, betul. Yang susah teh inglas lilir tuh. Hutang can kabayar. Baraya. Sehingga nabi ka mana tadi teh? Sanes.
Karena eta. Ningali acung nama itu jamaah dari ilham. Hai murid pada kuma guru. Saudara. Mujona ada panganten. Bawa nama pegang. Hai nama buleun. Aya nu ngurus guys. Cenah ajengan tos nikah atos pantesan montok. Nah kumaha hubunganna susunya cocok. Aduh. Teman ini expire guys. Ya, oke, balik deh tos tuh. Ya, ngarah dalam itu lapar sih. Saudara-saudara. Ulama bicara itu dibimbing sama malaikat. Biar penjabarannya juga penjabaran yang terbimbing juga. Ratu nyasarkan umat. Sehingga keberkahan yang diberikan kepada ulama adalah ijabah doa. Matak geningan sok hararideng bangsa urang mah. Gitu jamaah NU mah sok hideng mun aya ajengan teh sorosot cai pidu anak pangarsa. Deui teuing maca naon ajenganna mah teu lila was. Tapi orang percaya eta bisa ngubaran jadi betul. Pida oke was bisa ngubaran nyeri sirah. Kita percaya karena aya ijabah di lisan para ulama, karena tantiqul malaikatu ala alsinati al ulama'i. Ada malaikat yang ikut bicara di lisannya para ulama. Mun ngaduana malaikat geus diijabah eta mah. Makanya ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yasiru sirruha fi juz'iyati wa kulliyati wa tadharu barakatuha fi harakati wa sakanati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang isinya adalah ya Allah sholawat salam atas junjunan yang keberkahannya mengalir di dagingku dan tulangku, yang keberkahannya ada di diamku dan gerakku. Pas ajengan maca doa eta curugna dicolokeun kana cai cus, mangka eta cai jadi cai barokah, eta cai jadi cai doa, eta teh karek curugna cus barokah. Matak pamajikan dai nanang mah barokah, pamajikan dai ilham barokah, pamajikan dai nuron barokah, pamajikan dai hariri barokah. Ih para dai ge sararehat ge tinggal. Sararehat barokah curugna. Curugna barokah, cus barokah. Cus, curugna barokah, cus. Ini ti barokah, kadituna barokah, tungtungna barakeh. Saudara-saudara. Baik baralik ke dia ebel-ebel kabeh. Tuh dek sholawat geus diabringkeun kabeh. Munang nyirian di bumi teh dek jalal waton geus. Dek Mas Bansor geus euy. Dek Jumbara Reka geus euy. Kabeh atos Ahmadiyah Habibi atos deui. Naon deui beakeun. Indonesia Raya tak can. Aya nu bajuna merah putih urang eret kana tihang ayeuna. Kamu kadiri sorangan. Aduh, coba bawa enteng poho. Menyabi deret. Tulung. Ayah salawat tu can dibaca, salawat Nahdiyah dacan ya. Dacan, sok salariah salawat heula atunya. Bersama Hamzah Hadrah Mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jidali ihya wa i'la dinil Islam wa tuhammisu bihal jidali ihya wa i'la dinil Islam. Allahumma ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jidali wa i'la
Tuh abdi mau nyebut lanjut. Eta mah cewek tuh nu jeung beuki. Saudara-saudara, hati.
Ulama itu bawa berkah serius. Makanya kemunculan Nahdlatul Ulama ini memudahkan kita saat kita bingung cari ulama. Betul tidak? Makanya nih. Kata yang tercinta Pangarsa Gus Baha, mulai sekarang ustad-ustad sebut dirinya ustad, kiai-kiai sebut dirinya kiai, ajengan-ajengan sebut dirinya ajengan. Pasangkeun dina kartu nama make kiai sakalian. Sok areraan ajengan teh. Abdi mah alpakir. Abdi mah ieu ajengan tong nurutan jelema gede hutang. Kenapa? Dan ngomongna bari musapantur mah nginjem duit atuh. Sok lamun aya ngomong di mimitian nyotur moal jauh. Jadi kieu abdi teh moal jauh nginjem duit ka ditu nanti. Masalahnya ini bukan urusan sombong, bukan. Urusannya adalah orang kalau lihat pelang bidan pasti urusannya kandungan. Matak mau datang kadinya mau nganterkeun penyakit nyeri huntu. Kalau tulisannya dokter gigi urusannya gusi bengkak, perut hamil moal kadinya. Betul. Orang mau cari ilmu, orang mau cari Islam datangnya ke ulama. Ulamana nu mana teuing teu apal karena tidak jelas identifikasinya. Makanya Nahdlatul Ulama tampil ke muka. Kalian butuh ilmu dari ulama, NU tempatnya. Kalian butuh bimbingan untuk kenal agama, NU tempatnya. Kalian ingin mengikuti sanadnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu NU tempatnya, saudara-saudara. 1926 itu menjadi catatan sejarah yang semula berdarah-darah kemudian ditulis dengan tinta emas. Dan malam ini kita bersyukur kepada Allah 80 genep tahun Gusti bahasa NU lahir urang can aya. Betul. Bahasa NU lahir urang can aya, urang tinggal ngarandapan amisna. Emang gampang ngadegen NU nepi ka bisa nyebar. NU itu bukan cuma ada di Bandung dan bukan cuma ada di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Makanya ada PCI atau cabang istimewa. Di Australia ada NU. Masya Allah, di Amerika ada NU, di Jepang ada NU, di Hong Kong ada NU, di Cina magas jelas saya NU. Dan ini hebat baraya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi henteu leuneng henteu bingung. Dalam menjelema sakadar nuturkeun agama tapi sakadar nada ngaladangan logika dijamin ngaco, guys. Tetap butuh bimbingan. Sekarang mau belajar hadis tinggal beli aja bukunya, Pak. Ya kan tekahar tidak bahasa Arab, neangan itu terjemah. Tanpa guru ngaco, coy. Tanpa guru sudah pasti butuh bimbingan. Ternyata bimbingan di mana-mana, kesesatan masih terjadi. Betul tidak? Pasantren di mana-mana, majelis di mana-mana, ajengan di mana-mana, pengajian di mana-mana, tabligh akbar di mana-mana, orat di mana-mana. Betul tidak? La haula wala quwata illa billah. Nepi ka areueuh kamera depan sang-sangkeun bulak gilek. Nanaonna? Pargoy. Garelo sugan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nini baheula makan. Ya Rabbi bil mus. Nini baheula. Nini ayo nama Jamet Kudasi Amang Jamet. Tak iya kan? Tersangka na iya kanyahoan. Ya, eta ninina. Anakna berarti ibu-ibu. Lain wiridan kalakah. Mungkinkah diri ini hayang nyanyian era sieun di roasting matak pahamna duduk kacipta mun jadi ibu-ibu ngurus orok moal selawat badar nu nganteur orok sare teh ngadon curik wae budak teh wah bari di ais teh pasiksak dudu pasiksak begitu tarik carikna rami sak dudu rami sak dudu lain barokahna di mana rami sak dudu budak hese dahar celong lain diupahan ngadon di pojokan bango mengapa engkau begang macam mana aku tak bogang hese barang hakan lain budak malayang dahar kusut budak
Dan apabila seseorang telah mengikuti ulama, dia akan mendapatkan berjuta-juta keberkahan. Fa insyaallah taala, makanya dikatakan awama alim tabi'anna ahlul wafa wa muhibbuna mazalata taliwana. Siapa yang mencintai ulama dan dia dengan kecintaannya akan selalu berada di bawah naungan panji para ulama dan naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai kiamat. Bahkan yahtaju ahlul jannati al ulama'a kama yahtajuhum fid dunya. Sebagaimana manusia butuh ulama di dunia, nanti juga di surga kita butuh ulama. Contoh nih, orang di surga kan boleh minta apa aja. Siga aya babaturan abdi nanya, Kang aya di surga aya udud teu? Sia. Nanya atuh saja nanti. Tapi da manehna kekeh hayang dijawab, Kang aya udud teu di surga? Nah kumaha kitu? Da abdi mah beuki udud, ngeunah udud jeung kopi teh mantap. Komo lamun coklat kita, ceuk manehna teh. Ceuk manehna teh. Ada bongan ngadukung NU nya didukungnya ku urang. Kenapa di bawah panji Rasul? Kenapa kita butuh di bawah naungan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena di surga pun butuh ulama. Saat di surga boleh minta apa aja. Seseorang mau minta sesuatu ke Allah, ai cara minta anak kumaha? Hanya dia akan mencari ulama dan bertanya, "Pangersa abdi teh hoyong anu kumaha cara nyuhunkeunana?" Ulama ngajarin. Kita nanti di surga butuh ulama sebagaimana di dunia butuh ulama. Sebelum surga pun kita butuh ulama, dan hebatnya ulama diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada orang-orang yang dicintainya. Sampai suatu saat ada ulama sedang melangkah menuju surga, seorang malaikat teh, "Ya Abdallah udkhul min ayyi abwabin syi'ta." Wahai hamba Allah, silakan masuk ke surga lewat pintu manapun kau kehendaki. Sedang melangkah, ulamanya ngerem cekit. Ngan ngerem teh lireun hunggul teh make ngangkat sebelah nu tukang. Tamun eta mah jumber harekat. Nu misalkeun mah keur gagah atuh dari ilhamna panggung keur gagah jumber reka keur kitu son pareun. Oh, bangsa teh keur kitu. Cicing kieu. Itu aja kan ada moal cenah. Son pareun. Kieu cicing. Cek gajangan teh kitu we sampai ka isuk. Atau ulamanya ngerem di depan pintu. Saur malaikat, "Pangersa nah bet lireun geralingi." Murid abdi mana? Murid nu mana pangersa? Eta si Astayam. Si Astayam mah menang ngarang nih. Wan murid abdi si Astayam. Duka itu dah dina catatan abdi mah teu aya. Kalau menurut malaikat Ridwan tidak ada di catatannya, berarti di malaikat mali. Berarti keur di mana? Di neraka. Ahli surga itu bisa lihat ahli neraka, karena neraka itu rendah, surga itu tinggi, bisa kieu. Katingali eta muridna keur kegelebekan, "Pangersa, tulung." Cek guruna teh, "Ari sia keur naon?" "Pangersa, tulung." Lain tulung keur naon? Nah, bet aya di neraka. Baheula keur salat sok bareng jeung urang, init ka pangajian bareng jeung urang, sagala bareng jeung urang. Malah mamaneh mampang deukeutna jeung urang, ka mana-mana sok dibawa ku urang. Nah, maneh kalaka ka neraka ari kami ka surga. Tulung, lain tulung jawab sih deh. Jadi kieu pangersa, tulung, jawab heula. Engke ditulungan. Jadi kieu pangersa, gara-gara abdi caket pisan sareng pangersa, jadi abdi terang sagalana tentang pangersa. Bahkan aib pangersa ge abdi terang. Jadi abdi bisa ngomongkeun pangersa sapengkeureun pangersa gara-gara abdi sagala terang tentang pangersa. Gara-gara apal loba sagala perkara tentang guruna, dibeja-beja kanulianna nepi ka matak murid nu deukeut ka ulama dikebrus ka neraka. Ngan guru na bijaksana kumaha cek eta guru na, "Ya Allah widian abdi maparin syafaat kangge murid abdi." Dijahit ku malaikat gara-gara syafaat ulama nu geus di neraka wae dijahit dikaluarkeun ti neraka, kemudian disambut ku malaikat Ridwan sehingga ka surga duanana. Alhamdulillahirabbil nepi ka bisa nyafaatan ulama. Bahkan bakatku barokah ulama mah ini cerita tentang muassisu jam'iyyati nahdlatul ulama, yaitu pendiri NU yang mulia Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, nuju masantren di Bangkalan Kang Madura, yang eta di pangarsa yang mulia Syekhuna Khalil rahimahullah.
masih jadi murid nuju calik siap bade ngalogat kitab tos dibuka kalam tos dicepeng mangsi tos dibuka da kitu ngalogat teh cocol gurat geus siap cek ajengan teh bismillahirrahmanirrahim qalal muallifu wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih qala al musannif karek geus siap ngalogat ya Hasyim saur Syekhuna Khalil teh dalem mun bahasa Sunda kieu laku Sunda we nya abdi pangarsa eme candi Paraban karunya bisa salatri emena engke ngaberelena pales jugra ngarit kitab ditutupan bari diganyalkeun ku pulpen lebahan ca Mbah Hasyim nu santri teh ngingkig neangan doma neangan jukut ngarit beres ngarit dipangul kemudian diparabkeun ka doma anjeunna bebersih anjeunna lebet ka majelis anjeunna muka kitab anjeunna nyupeng kalam pas bade ngalogat cek guru teh wallahu a'lam geusaan ngajina tutup kitab teu kabage enjingna qalal musannifu dek ngalogat pisan Hasyim abdi pangarsa kulah can dieusian bak badag menang nguras can dieusian nima Hasyim mangga pangarsa gidik Mbah Hasyim nima lain ku mesin cai can usum nima lila da bak badag kulah badag nima lila nima gidik deui ka majelis kitab dibuka kalam dicepang pas dek dilogat wallahu a'lam tutup kitab teu kaburu enjing nadai pas qalal musannif rahimahullahu ta'ala pas dek ngalogat Hasyim abdi pangarsa ya ibu nyai nangis wae ibu nyai teh bojona kiai ibu nyai nangis wae kaleresan cincin nikahnya ibu nyai murag kana cubluk terang cubluk toilet WC murag pangneangankeun ceurik wae kabayang teh kudu ngobek sepiteng di jero sepiteng teh eta teh harta karun santri hunggul jadi loba santri anu geus memendam di sana nu ente kudu bisa ngabayangkeun lur cincin itu warnanya sarua jeung eusina sepiteng bari cincin mah leutik can ayam can manggih abdi mah cincin sagede ban setung sagede kumaha culukna tuh eta Mbah Hasyim muka tutup sepiteng perekat simpen ngagajleng diubak sepiteng punten bilih abdi rada nyariosna tok moh pangarsa Mbah Hasyim didinya nepi ka guyang tai guyang milarian diwidian ku pangeran kapenak da meureun teuas ari cincin mah sajana papan hipu hipu nya lila-lila mah mun lamun neuasan jadi oray koneng siana diculik rungkad cincin kapenak wah dibasuh punten diberesihan anjeunna ibak nepi ka cepil nepi ka pangabung salologak sadayana diberesihan salin tos ibak tos naon katingali santri keur bubaran ti majelis ngingki ka kobong teu kabagean deui ngaos Mbah Hasyim sehari-harina nurut we ka guru sehari-harina nurut we ka ulama ngalogatna iraha tapi hari ini sejarah membuktikan siapa tidak tahu Mbah Yai Kyai Haji Hasyim Asy'ari siapa tidak tahu Hadratus Syekh Muassisu Jam'iyyatin Nahdlatul Ulama di seluruh kecamatan ada ulama di seluruh desa ada ulama bahkan menyebar ke seluruh dunia ada Nahdlatul Ulama sebuah jasa yang hebat yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang wali yang wali itu menghabiskan masa mudanya berkhidmah kepada ulama tingali khidmah ke ulama mah dibere sagalana ku pangeran alhamdulillah kemudian diberewe hidayah ku Allah subhanahu wa ta'ala sangkan urang henteu nyasar alhamdulillah pada harlah ke-96 malam hari ini di sini ini artinya kita bersyukur dan mengapresiasi jasa para pendahulu kita sehingga hari ini kita bisa menikmati perjalanan hidup kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dengan lancar alhamdulillahirabbil